Enjing pemirsa balik deui sareng abdi Lutfiani Indana Zulfa di acara Warta Yadikan News. Dina info warta ieu abdi bakal mawa warta ngeunaan cuaca di Soreang Kabupaten Bandung. Alhamdulillah cuaca di Soreang tos panas atanapi cerah. Ayeuna urang alihkeun ka Kandi Yadikan News nu aya di luar. Nah, ayeuna abdi nuju aya di Soreang, tepatna di SMK Yadika Soreang. Cuaca di SMK Yadika Soreang cerah pisan. Bisa ditinggali loba aktivitas remaja anu mimba jeung anu nongkrong. Jadi sakitu warta poe ieu abdi Lutfiani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cigah kuya. No itu cigah anjing. Wow, emang anjing. Hah? Tiba heula teh hayang Yo gaduh. anjingna di dieu. Wow. Tonton tayangan Kartun Up ngan aya di Global TV. Dehidrasi leutik bisa ngurangan konsentrasi jeung fokus. Minum Aqua. Aqua diproses tina cai asli Gunung Singa. Pematak arurang bisa jadi segar, sehat, jeung malikeun deui konsentrasi. Understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Beli Aqua di warung nu deukeut.